diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Ada benar. Saya teh merkosa karya sorangan teh kitu teh. Benar. Ulah wakan nyalahkeun batur. Orang batur gini kan. Ihdina siratal mustaqim. Naon teh Kang? Eta teh unggal salat diomongkeun dina Fatihah. Kumaha? Hartina teh muga Gusti nuduhkeun kana jalan anu lempeng nu matak di mana siling cilaka teh ulah nyalakeun ka pangeran. Da pangeran mah mere beja teh lalempeng aya nu mengko teh sia. Paingan coba cilaka atuh mah. Ai ku pangeran geus disadiakeun jalan nu lempeng sia mah rengkol wae nya puguh ti kebrus. Ditulisan dina togong truk utamakan selamat dina togong truk. Ai supirna balanga mah ngarti kusruk. Anger cilaka. Eta utamakan selamat memilu nongeng deh. Dai Allah mah maha dina sagalana maha adil. Kabeh oge dirizkian nu iman nu teu iman oge. Bener. Contona urang boga balong. Kumaha? Wur weh eta para lauk teh dikabalongkeun. Anu di balong teh urang teh maksud teh pan marab lauk emas mujair milungakan impun milungakan kaburui-burui kakeyep-keyep milungakan bener orai kadut oge milungakan ngilu malah nu diparaban ku urang teh ta orai kadut teh ngahakan deui teh kanu diparaban ku urang bener kabeh milungakan tapi di mana dibedahkeun engke patah dipisahkeun pan kun boga tah ieu mah meureun lauk emas ieu mah mujair tah ieu mah orai kadut di podaran teh mah tah ieu mah keuyeub tah dikitu sia sok akhir tina pagawean teh bener kan nya ai rezeki mah ngilu dahar teh milu di dunya mah dahar kabeh oge boro-boro kitu sasatu nu mata kumaha atuh sangkan ulah urang ulah dijejek engke di akhir ulah dipek-prek engke di akhir ti ayeuna kocorkeun deui tah rejeki teh lamun urang meunang rejeki sok jakatan 2,5% saat sana dibikeun ka anak jeung pamajikan ku urang ku pamingpinna ku lalaki nyaeta bagikeun heula jakatan bersihan heula kakara bikeun ka anak jeung pamajikan hartina etap anak jeung pamajikan teh teu diracun ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i ari paming ai lalaki teh pamingpin ti eta awewe tuh disalametkeun itulah lalaki nu bijaksana nu matak panggede-gedena ibadah teh maraban anak jeung pamajikan ku rezeki anu halal bener kan sangeusna ka pamajikan kocorkeun eta rezeki teh ka dulur anu teu mampu sangeusna ka dulur tuluy tatangga sangeus tatangga tuluy kanulian disebutna sedekah jariyah mun mana moal rugi geus salamet teh nu aya sabab urang barang bere teh teu beda ti urang maledogkeun bal kana temok bledug bledag deui ka urang. Jadi syakur pagawean urang boh hade boh gorengna bakal balik deui ka urang. Contohna makan urang keur cicing di sisi jalan. Cing. Aya jelema nu ngaliwat. Ceuk urang teh kemana goblok? Tak goblok anu dikaluarkeun ku urang teh balik deui ka urang. Eta nu ngaliwat teh malik ka urang nyamperkeun jekuk we. Kana beungeut urang. Tak goblok nu tadi teh balik deui teh kana suka ngiring. Cek pangeran oge sanajan sagede siki sasawit bakal karasa deui bakal kasamper deui nu mata kumaha atuh carana qad aflaha man jakaha bagja pisan keur manusia anu geus bisa ngabersihkeun hatena ulah aya eta kan ditema deui ku hadis khairunas anfa'u minanas panghade-hadena jelema anu mawa manfaat deui ka jelema tuh eta pek pikir ayeuna sila lain gamelan dalang silaing mah kari ini tungku bari ini di mobilan pikiran modal teu mikiran modal sia mah
kari ini timah teh mah bere dahar kudu hajat ayeuna aing ngiga ngahibur di dieu ku sia dipegatkeun eta teh sarua jeung megatkeun ti koro ngomong gitu ngawiwirang batur sia teh menggorengkan ke sesama hirup. Jangan menjatuhkan nama baik saya. Mau sekali-kali deh ya nama Ari sugan teh mau ngamak tadi namanya. Teu ngamak aing mah ngabejaan. Di dunya mah saling wasiatan. Bener. Mapatahan. Sabab ciri na manusia cek Allah. Pangandikan Allah. Ciri na manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan. Tah eta ciri na manusia. Tah lamun teu kitu rametuk. Bayangkeun ku sia derajat manusia disajajarkeun jeung rametuk ku Allah. Bongan saha? Bongan urang kene. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun. Bongan hirup pararohong pasini teu dijadikeun. Nya bener kan bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh dengekeun pepatah kolot da sabenerna mah euy unga-unga suku oge boga bahasa anu karasa ku dirina boga ciri nu mandiri boga budayana masing-masing nya bener paseasa teh jelema kulantaran beda bahasa. Oh beda bahasanya Kang. Contohna ieu mah di urang teh aya bahasa Sunda jeung bahasa Indonesia. Bahasa daerah. Ari uyah bahasa naon teh? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ai garam. Bahasa Indonesia. Tah di lemur aya nu teu apal hiji awewe teu apal kana bahasa Indonesia. Da kurang gaul teh TV radio gitu boga. Kurung batok yo. Masak tanitah ka anakna cing kuat ai anakna pinter bahasa Indonesia dan digaweana di Jakarta aduh itu kok beusi ma ini pasakan pakai garam ulah ujang besi bapak sia teu beukieun mending pakai uyah padahal garam jeung uyah teh eta kene di lingkungan kulawarga apa aya kene nu belenggu berapa kurang cokot bahasa urang jeung bahasa itu tapi urang cokot barangna da barangna mah sarua eta kene kumaha Kang Malik Yaumidin maksudna sing sok hartikeun Malik Yaumidin nu ngaratuan di poe akhir atawa nu ngarajaan di poe akhir Malik Yaumidin teh di urang-urang Sunda boga karuhun baheula nepi ka jadi keyakinan dina dirina nyaeta Prabu Siliwangi. Ai Prabu kasaha? Karaja. Hah? Karaja Prabu mah. Da Siliwangi mah eta mah pagawean, silih seungitan, silih pajukeun teuing saha ngaranna mah. Gelar. Jadi ai Prabu kasaha? Karaja. Aina Malik Yaumidin nu ngarajaan di poe akhir. Hah? Ai memeh Malik Yaumidin naon? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumidin. Ai Ar-Rahmanir Rahim naon hartina? Cek akang. Welas jeung asih. Welas jeung asih. Ai moto Siliwangi naon? Welas asih. Sili asah, sili asuh, sili asih. Gini eta barangna mah anger eta. Bahasana nu beda teh beda sebutan pek jelema anu sili asah sili asuh sili asih dawuh Rasul nalika bade maot para sahabat lamun hayang panggih jeung kami di mana aya jelema anu geus nyaahan ka fakir miskin tah kami aya di dinya kumaha ceuk Prabu Siliwangi lamun hayang panggih jeung aing ya di mana jelema geus sili asah, sili asuh, sili asih tangaing aya di dinya. Ari ieu gerbog teh kasurupan ku Prabu Siliwangi hayang nog jurig teh mah. Tah surupkeun eta welas jeung asih teh ta eta kasurupan ku Prabu Siliwangi. Sarua jeung Fatihah tadi lamun nyokot barangna. Oh bener.
sorana. Naon? Soalnya di nuki aya sora doser. Bot. Tah. Bot. Oh, Wah, omak meureun. Omak. Angin gede ye. Ulah kaget, Bot. Euy. Naon teh belentuk kitu? Ingat tuh, Bapak bisa dedengean. Cibot. Atawa manuk beo. Kompak sih di temalan. Cibot. Euy. Gimana euy? Oh, Saya sering. aduh. Saya ada Kang Osin. Jebot. Siapa? Di mana, Hai? Saya si lain. Saya sering. Tunggu heureuyang dewek, oi. Dewek keur bingung. Ah, di leuweung ge mah bawa-bawa deh. Oh, kadekang ah. Bukan kawani ya. Keur kieu teh nya datangnya alien. Alien teh naon jo alien. Makhluk luar angkasa alien deh. Oh, turun ka dunya berarti kan. Apa sih luar angkasa? Luar mana angkasa teh belah manan kadipaten. Begitu. Tibayah teh ngulon. Oh, alien teh. Eta teh luar angkasa teh. Sahanya euy. Luka teuing Kak. Sora gentem gitu kudu apal. Sa teh nu tadi teh euy. Balik si lain. Emokeun wujud sieuing. Lamun jama. Untung nyalukan ke kajauhan harinya malah laki. Sopan. Nah memang na aing teh sieun. Sopan euy. Etika paket. Aing teh hirup teh keur nguriling neangan tanding. Hanya cerang. Aja serang neangan lawan. Aing saumur hirup canyaho digetih sorangan. Wah, Sok. Pangdodetkeun beuteung aing. Aing kudu ka rumah sakit mah. Halus ilmu nang tangtek. oh iya ono. Emang na aing teh sieun. Kira-kira lain mah itu kemana? Aing mah deuleu di dunya saha nu jago tunduk ka aing mah. Percaya. Di pinggandani aya jago ngaranna Gatot Kaca. Eueuh. Depa tah jeung depan aing mah. Di Jemron lain. Emang da aing sieun ku Gatot Kaca? Oh, jebrod ku aing mah. Cadu kudu Kecil. Geuleuh aing ada caca. Gatot Kaca teh dudungan aing. Bager eta teh ATM. Kasep ongkoh. udah sampai rupa hade teh eta. Berehan ongkoh. Waduh. Hese neangan dudungan aing cara Gatot Kaca. Geus ya gelo. Heuy. Salamet Pak, alhamdulillah Pak. Geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku. Aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon ku nagara Pringgandani. Nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui jang. Kadungsang-dungsang rebut kekawasan rebutan. Bari putra raja. Heeh. Ku nafsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat. Batur mah kadulur oge nepi ka tega silisiku paduli dulur ka jejeg. Murukan reklana mangga. Murukana reklana meureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna. Tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy. Murukana teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya ih mikir tuh euy. Dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib. Mun panon poe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun. Kasinian urang teh heueuh. Cikolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy. Ulah. Tak kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah zaman. Aya laguna teh zaman teh. Kaon ku macing. Kumaha? Baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun.
galuh pakuan di zaman aing mah di zaman lamun dikersakeun Kemar boga tempat Omar si Cepot ulah dijadikeun RW atau RT. Wah balik. Marina oge nah. Mitah nu kitu patut nun. Manurut masyarakat lagi. Masyarakat teh batan ngurut bakalan ngajebian. Aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas Pringgandani. Eta teh kula teu acan kahartos. Karti kumaha? Nah eta teh peryogi panyogok ti urang eta nepi leres-leres patugas di karaton. Ai kitu. Wah sakitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat. Aya eta pangna ngarugrug naon? Maksa kudu nyingkah ayeuna. Kudu nyingkah ayeuna. Teu pino. Dah, ya Dedi. Sorak kenal dia. Kepong. Gan. Jiga. Singa tos ajang palang siang. Buru-buru bapak nyumput ke cu. Bapak mau bisa lompat ti heula ke ti heula. Aya anak. Bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe ka cicing. Kade sing hati-hati di lejang. Jiga den. Bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa nyingkah. Ayo pot buru-buru. Tingkah gitu. Init. Lan, init. Aing tak sawabalana gitu akan. Jaga inung aing si Babu Kunti. Lah, Jaga sekolah. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke. Ya init. Sumuhun kadea cing hati-hati. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Belah mana tasih kurang ajar. Tobat anu agung Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu. Ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara. Tobat Gusti. Aya tayangan bot. Uka-uka awewe na. Gusti. Kunaon teh? Tobat teuing. Dupi salira teh saha kakasih? Aing Bima. Lu. Saha? Bima. Tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan. Tingali salira nepi ka donto gitu duh. Donto tinggali beungeut atuh sakitu berwes. Atuh na beungeutnya mah ti rimunan ku anu. Nya. Tingali mah kulitna we. Nya. Butuh ka di mah abdi gaduh duda itu. Asap anak. Nya. Urang kawinkeun ka Nyi Ega.
Bima ti mana panglingihan? Urang dieu ti Tuti Lebak. Tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang. Ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat. Ramana sumu. Atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Ieu teh ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawit teh mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adik abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti nu Maha Agung. Kakasih teh Bima. Bima, ari anjeun. Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. Saha? Arimbi. Sajenagan? Lah teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. Mun ka kuping gua beli teh tadi. Nah atuh sia mah nanyakeun. Saha cenah? Bikayi. Arimbi. Ta eta. Arimbis. Alah. Urang mana? Kaula teh ti Puseur Dayeuh. Puseur Dayeuh nagara Pringgandani. Ngenakeun kaula teh salaku senopati di negara kalayan kaula teh adina raja. Ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di negara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Arimba injuna bah ameh meureun. Rimba tah mah. Rimba eta mah jadi polisi. Rimba tah mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun naliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingih keur sarurumpaheun ka negara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunnan pasukan-pasukan teh ngala duit teh. Sajadi teh. Oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kituna tinakan-tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu. Tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima. Ieu mah kaula bade tumaros. Ieu. Parantos kagungan garwa. Naon? Salira. Acan. Ye. Bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Budak media sama. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Gede dua. Lain gede boros ius mah, aingnya gede hutang. Gede kajeri sius mah. Mun di rombongan begitu tah. Jadi peralatan ana teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu acan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujeng hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan. Hor, nari eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak, ya apaan bapak teh loba. Aya bapak angkat. Aya bapak tere. Aya bapak tani. Aya bapak kukut. Aya bapak lurah. Aya bapak balangsak teh boga naon-naon. Kitu. Atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu. Naksir
kurang kakaraton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula. Ajis nyingkah tong ngaganggu aing. Tobat teuing. Paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh. Nya. Jeung pai cucunguk. Kata napi goreng simut. Daya teh nu bogieun kana simut. Heeh. Ada ngeunah. Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Nyaritakeun gitu. Kumaha? Bima? Naon? Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur. Tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu. Pangubarankeun bimang. Gan. Daek sia kanu kitu. Teu hararayang teuing. Itu jawab kudu. Kumaha kinten-kintenna? Neangan lalaki bangsa sia. Tobat teuing Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu. Tobat teuing. Rasa cinta Ayeuna disidik-sidik mah alus awakna ceueuh. Nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuna mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. Jangan macam disingcirikeun we atuh cicing. Kumaha upami aing kapenak? Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta masuk di beja-beja. Sama bibir teh bibir aweweun. Nya ai paduduan kieu mah kalau teh daek we nyai. Bener eta teh Bima? Bener nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sanak ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jalmina? Loba. Seur jalmina sabaraha hiji? 200 juta. Sanagaraeun. Atuh sanagaraeun. Teu mino sanagaraeun. Pek geura akon. Kabina-bina teuing ai salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I. 1 tah. 2 N. 3 D. 4 O. 5 N. 6 E. 7 S. 8 I. yang paling tungtung 9. Yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf Ya. yang ada blok 13. Yang paling tungteng Wali juga yang ada hanya di Indonesia. Di Indonesia 9. 9. Apa 9 wali?
Wali Songo Wali Songo ke-10 tuh. bener Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi dua, Apa artinya dibagi dua? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka datasyawa itu 9 wa. wah betul 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, 10 hidup. Hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. Ada Jadi mengandung filosofi yang tinggi, disebut we seni adiluhung. adiluhung. Heh? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenae da eta mah soal selera. Heueuh. merah. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan boa-boa mau. Ieu ninggang di salapan ieu. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema ti mana. Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut-akut kasuhunan. Daun akut Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, Tinggal ini bener. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aya budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titiran ai manukna. Heuh kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing bener. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu ulah. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, perjuangan nu sajati. Niat diri masih saya masih eling berang peti berang peti kadek kajong jonang teuing saliraha kudu dijari Gening genahnya Nyari seni teh kitu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareunah. Loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung gizi jeung obat. Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal. mikir di urang teh lain naon wae. Contona cangkudu. Cangkudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi. darah tinggi bulan depan.
pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah bener. Hah? Bener. Itu buah cangkudu, Koneng gede, koneng tebal. koneng gede, Karena bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh, antibiotik. Oh, Nah, kumis-kumis uce di urang medaya guna. tuh kumis uce, ucing. Heeh. Bukan deh. Nya, Ubah teh. kadu picung kupak nangka malaka cerme jeung gerdog. Jeung geredog burukan. Anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana. Sawawalana, sawo ieu. Ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak, Rusak. pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih Satu hari. satu hari itu dari pohon-pohonan. Betul. Padahal kalau lestari lagi, Enak mau. wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Betul. Enak itu. Bisa kan? Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah kus plus. Kus plus tah eta. Kus. Bukan laut. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Benar. Kata-katanya Kolam dan jala. ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Maraos teh ninyo kopi, mantul. Sang rokok garcok, cikopi, mantul deui. Numawi akang teh kasumpingan Kakang Semar ngadu panginten ka akang. Yen cenah dawala ditandasa duki ka hanteuna. Jelaran sadayana teu rumasa yen nyandak layang jamu sekali musadar. Dayu mah sanes bejati sasaha guru anu salamina dipupusti ku kaula di sumujudan. Nyata Kangjeng Rama Guru Rasidorna. Dede. Yang masih kena kapangaruhan geuning jang. Bangsa urang teh kudu datang anar-anar. Ai karuhun sorangan anu sabener-benerna mere beja anu yakin, anu karasa, anu nyata diantep. Ai beja tinu lain dipercaya. Paingan negara sorangan diculkeun budayana segala rupana da puguh geuning loba kapangaruhan kitu. Budaya-budaya deungeun. Heeh. Marahan budaya eta teh dianggapna agama deui. Aya leuwihna padahal agama mah anu sumpingna ti Allah turta Rasulna usuk. Urang mah ulah lepas ti dinya. Nya ka Allah we sareng kana sunah Rasul urang mah ujang. Heeh. Iya ji. Kaula. Dede. Pangemut akang ieu teh lain dawala lain kulawarga Semar anu maling. Tapi yakin ieu teh anu lian anu mikarep eta layang jamu sekali musada teh. Ta ieu teh cara fitnah teh ulah diange. Ieu teh politik adu domba yai supaya urang antara pamimpin jeung rakyatna teh terus-terusan saling omongkeun, saling gorengkeun jeung saling curiga. Itu yakin urang teh bangsa teh bakal aya nu mecah belah, sanes bakal seueur anu mecah belah. Boh di jero negara, boh di luar negara. Anu tadi na itu pengaruh-pengaruh sejen teh dianggap agama. Tidak budaya. Anu temah kieu bangsa urang teh jadi paburantang.
dipecah-pecah supaya bangsa orang parasea Yai panuhun tiasa sadar dugi kabarnya anjeun ulah manglawankeun si Semar ayeuna keneh si Semar dek dipaehan ku kaula Arjuna saha cocorowokan saha Sampurasun rampes saha cocorowokan ja Den kula abdi moal ka jero ah nah mau ka jero ieu bade mariksa beuteung pun bojo iya untuk keserban untuk karaseban untuk duh bawa nya duh dipariksa ke mana kayaknya juga ke bengkel aduh punten kebekeran Sampurasun Arjuna rampes satria rampes saha satria ngaran kaula Bambang Suryaningrat di mana kaula di negara Purbakan sana naon kalungguhan anjeun raja negara Purbakan sana raja negara Purbakan sana atau bisa disebut negara Purbalunyi eta metol atau nyata naon nah ujang rajeun daek kikiran kitu adat anger ya dipariksa euy pamajikan aing ka bengkel teh efek teh burusu teh ngising saha teh si goblok teh aing juga naik geuneuh euy duh ngeurewas aing iya ditanyakeun teh ka bengkel pajakeun teh positif cenah euy positif geuleuheun ka aing maksud tujuan anjeun datang ka dieu naon kaula teh dek menta garwa sampean anu ngaran Subadra jeung Sri Kandi kaula teh hayang nyandung ayeuna karek hiji bojo teh nah kaluwihan teuing cicing aki-aki tong pipilueun nyaho di naon boa gelo geus dipariksa anjeun ka rumah sakit jiwa kalakuan kitu teh beda ti euwah-euwah dedeg sampe rupa hade patut teu ngayuk rupa teu menta na memangna bojo kaula teh odading pokona dibikeun nuhun Subadra Sri Kandi teh dibikeun sok kumaha tanggung jawab anjeun salaku salakina satria kula daguan di luar eleh kaula anu ngaran Arjuna lengkahan bugang kaula pek Subadra Sri Kandi dek kumaha uluh sok sumpah nah asa ngadengikeun urang kampung gitu nah ayo kaula daek medu lamun Jalil janji sulaya cerita montong yang serikeus ya bangsat nyan kadewek anggere nyebut bangsat tuh ya hayo ditunggu di luar daguan di luar uluh agak aya anak saha nu nemete nun nah make saha nuhun Kang Cenah diwara
paingan nyerenges wae urang lalajuan kumaha itu teh naon manehna nawaran jajan baso aing sugan teh rek dibayar ku didinya goblok duit di mana aing aduh ke itu tukang baso teh nagih bawa hees gitu sih meni kitu aduh ampun iya kira-kira nyai bukan salaki ka akang naon tah cita-cita alhamdulillah ditaroskeun kitu nembe aya perhatian kita tadi teh heuh naon kaula mah daek dikawin ku didinya terus rumah tangga tapi hayang pasea unggal poe jigana teh bese aing hirup teu naon ku didinya we jeung gara-gara kumaha engke pokona namanya sok arinya mah hayang Subadra Srikandi elehkeun kaula bener tega lara tega pati sok Arjuna nah elehan gitu aduh satria kula lulus kaula dahar heula ditungguan kula bisi dek ngendelkeun jago urang deui sok teangan udah dewek mah teu dendam we bisi engkena itu dunungan anu itu dewek eleh aya dewek rupa saha tuh dunungan Raka Batara iya jempe atuh sia jempe Yai Panengapan toh hikmat Pandawa perintah eta yai kunaon mayi kaula teh leuleus atuh dah upami tuang heula ya sia teh bangor pisan pemajikan aing juga itu lalaki kerusa teh nutur-nutur sia teh iya ji waras jati-jati itu bakal yang waras lihat cager aduh lu kurang ajar sia kan kabeneran sia kadiri tapi anu nyageurkeun kaula saha bieu nya da pugunya abdi masaros dituding agan ku agan oge maling ku abdi we sa kuat tenaga sieun sayat sakalima
kajang jawokan kajampe-jampe ngurak kajampe-jampe melak bunjis gua abdi dikeluarkeun geuning dijabah ganti asa mang deui nuhun atuh ye keur jajan entong sih lumayan keur jajan cepot maneh geus mulang tarima nuhun bau saha eta teh duka tuh make duka segala tadi katempo sia silih kaleng terus pameng gan naon beli bade gua gan tuh aduh Raka Batara luar biasa kaulah teh kawiwirangan gening teu sangka eta satria teh teungeulna mati ai jebet ai kusek teh nepi ka leuleus asa jadi kapuh ka ibunan kapas kahujanan nyuhunkeun pitulung Raka Batara kedah kumaha carana mah atuh supaya salamet mapasihkeun we saha Subadra Srikandi nanaonan kikituan da lain nu gelo kaula teh atara pitukeran kumana tuh tinggali ta eta nu caket pager eta mah pamajikan si Cepot atuh sana si deui itu tong seuri da teu bogoh lainnya kanu hiji deui itu ngajanteng palih kalerna eta Allah nya we yakin eta teh mana ning kabogoh si Cepot teh leres ta eta we kabogoh si Cepot Kang Raka Batara mangga sawios eta nu geulisna keur kaula tuh da kitu ya ieu mah tuh ai geus aya milik teh ayeuna mah kieu we jadi sakedap naon parantos yakin dina manah yen anu maling teh si Dawala si Cepot jeung Semar da eta ge wartos ieu teh ngagugu cenah ya ieu teh ieu mah malakna urang teh meunang wiwirang di kolong satang ieu teh nah sakedik itu masyarakat di luar anu ningali anjeun oko begalan pati dugi ka elehna sadaya-daya dangke ge baka katohian atuh nah saha atuh ieu Raka Batara nu malingna leres bapakna awewe tuh mitohana eta satria ngan ayeuna mah geus eueuh da dibasmi ku eta satria ta ieu satria teh sabenerna lain bade nyuhunkeun Subadra Srikandi bade nguningakeun kajadian yen jurigna teh parantos penak ai barangna nya keheula ieu percaya teh Dawala nu maling ya upami kitu macarana kaula teh gaduh dosa we ka kulawarga Semar oh kitu timbalan Kang Semar hampura Kang Cepot upami parantos kitu mangga akang mantuan tingali Satria
Suryaningrat punten ieu oleh-oleh ti nagara Dwarwati ya nujul yati nujul medal saking Guhagarba dawal geuning eyang tah kitu keun cenah sidik yen anu salah teh saha tah kitu pangwarah ka Arjuna cukup timalan kaula nun perjuangan maneh nanging ieu barangna engke ge pangih ku maranehna eyang mulang ka sawarga nuhun eyang saena maturang katumari ti selawe urang ulub hui entong atanapi kulub jengkol entong permios kasih ya kaula nun kang aya nu medal tina Guhagarba eta satria hiji cahaya nu mawi nganung harti eta jalma teh teu jauh tina pitulung anjeunna saha dinasti tersayang Dumampara Ieu Bambang Suryaningrat kapentang cakra lika jati pulang kasar dia dawal aluh lah dibja la ilaha illallah si goblok eta teh sangka sia mun kita tadi ngomong beleguk aing gitu oh dah dipika melang ku aing jadi lain atau ditinggalkeun paeh boga warisan 7 tumak ada mah ieu ya alah nuhun lah cepot lah dawala abdi dawala kadieu kumpul dawala haling eta putri urang tembak saha cing eta putri teh teuing tingalikeun ieu Sang Sudewi Purbaningrum kasabet ku cakra udaksana dadia mustika layang jamus kalimusan yayi kaula nu tingali geuning layang jamus kalimusada alah liek deungeun liek lain aing teh dunungan awewe geus eueuh nu ngelis kudu ka mana ngadunungan gan naon cepot sing pangnemakeun bojo abdi tuh naon nya aya nyaho nu bangor-bangor teh jadi naon tingalikeun cepot ieu emak ku cakra udaksana leungit tanpa hilang tanpa sing horeng jadi kopiah dalang aduh paingan bangor paingan leungit kopiah dalang disore keneh nya tewe ieu ampun ya urang ngejajapkeun ka Pak Sep aduh paingan lega di jero teh euy mun teu karasana naon dikitu-kitu ka aing teh alah jang
Ampun dene tidak sagoro pihak kalepatan daya magogonyakan ulah teh jadi ejekan kuha sakitu atau tiromongan permios bade wangsul sanes tesono salamet nu kagungan maksad sakulawargi salamet murang kali hitanan salamet nu nongton nu ditongton sakali salamet tetap salamet ieu lalampahan rupina urang cekapkeun nu ka dieu kemang tinetik sebaran sari tutup lawang sigotaka. Hatur nuhun anu saagengna mugia kunongtona oge tiasa janten ikhtiar urang ngamumule lemah cai sinareng tiasa ngubaran kasono urang ka almarhum mugia janten pamulus jalan abah ka sawargana Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin. Salam baktos kasadaya.